Cindy Nabila. Sareng ieu hobi abdi. Eta sadayana dikawitan ku sepuh anu nyanyanak SIM abdi ka Kalang Tia Alit. Sareng abdi oge diwanohkeun ka domba dugi ka ayeuna. Kapungkur abdi oge kantos dibuli, dihina kusabab hobi abdi ieu. Tapi kusabab eta hobi sareng kacapna seni, abdi henteu nengetan naon anu dikucapkeunana. Kusabab hinaan aranjeunna janten jeritan abdi kangge tetep sumangat mertahankeun, ngalestarikeun sareng ngajungjung luhur kana seni ketangkasan lomba Garut. Dugi ka ayeuna abdi yuswa 17 tahun, abdi tetep mika cinta kana seni nu ku SIM abdi dilakonan ayeuna. Pikeun abdi, domba abdi, keluarga abdi oge. Abdi leres-leres mika cinta ka aranjeunna. Banda, Hakim Rodamas, Bentang, Bentar nu utamina Dewan. Ingon-ingon nu janten pahlawan abdi anu nganter abdi dugi ka titik ieu. Ieu abdi Cindy Nabila, wilujeng sumping di channel SIM abdi. Ulah hilap like, comment, share, and subscribe. Hatur nuhun.